Fakta tentang pamajikan. Manehna mah ikhlas nginum urut salakina. Manehna mah ikhlas 24 jam ngajagaan anak jeung eusi imahna. Manehna mah rela kalaparan demi nungguan salakina balik ti mana-mana. Da teu wani miheulaan mah bisi nu jadi salaki kalaparan di luar. Manehna sieun mun salaki balik gawe teu langsung balik heula ka imah. Pikiran awewe mah pasti geus goreng wae, bisi kunanaon, bisi kumaha onam kanu nyawana. Keun ari duit mah gampang disiar deui isuk ning geto. Manehna mah ikhlas ngandung anak 8 bulan 10 poe. Bari kurang sare hese usik hese malik da loba ka paur tea. Manehna oge sanggup nahan ka nyeri pas borojolna budak ka dunya. Walaupun nyawana nu jadi tarohana, kadang teu paduli, nu penting anakna salamet jeung sehat. Manehna mah sanggup ngarawat anak jeung nguruskeun pagawean imahna ku sorangan. Tapi sakapeung teu sakabeh lalaki mere perhatian loba ka pamajikanna. Kalah mah nu jadi salaki sibuk ku pagawean jeung nongkrong bareng babaturanna, nepi ka hilap kanu di imah. Pamajikan mah di imah mikiran sagala-galana. Kadang nu jadi salaki sering pisan ngomong nu teu geunah kana manahna. Awewe mah talaroba carita, naon nu dirasa, naon anu teu kedal dina hatena. Kadang leuwih hade ngurung di kamar sabab teu kuat nahan cipata. Matak cing nyaah ka pamajikan sorangan. Aya kitu aya kieu mah tetep pamajikan keneh nu nguruskeun.